tilu ma'rifat. Pangkat urang tergantung kumaha pengetahuan urang. Al ilmu yashrafu bi ma'lumi wa samarati. Ilmu bisa mulia ku maklumna kudu dikanyahokeunana jeung buahna. Ilmu urang teh ilmu naon, buahna ka mana urang milu mulya ku baha buahna. Ternyata ilmu urang teh ilmu penca, buahna jang ngahajar jelema. Di dinya urang bakal mulyana. Lamun hebatnya ngagunakeun kaulinanana boga kamulyaan julukanana jawara bergelang bahan. Weh, boga pencana ngan sakadar nyingsieunan berit jeung kadal. Atuh sakitu kitu dah. Mulya cek kadal. Awas, awas cek kadal. Aya Haji Pedi, awas, awas, awas. Abi beroja ku aja ngereungit doang ya. Dah, ku buah dah. Deuleu buah da ku urang. Mulya milu ka buah. Di dinya aya ilmu. Ilmuna ilmu politik, deuleu buah da. Politik bener apa teu bener teh deuleu buahna bakal milu nyana mulya ku buahna. Ternyata buahna korupsi, sakitu da bae. Ilmu yashrafu bi samarat. Ya, kudu kadelegan buah-buahna. Guys, mun carita ilmu panjang. Kuari mah sakadar boga ilmu syariat. Moal datang nyana ka alam syariat lamun henteu belajar ilmu syariat. Sanggeus teh belajar ilmu syariat deuleu buah syariatna. Eta syariat teh bisa mandu ka nyana apa henteu? Didinya bakal berbuah. Ternyata hebat jada teh ngalaksanakeun syariatna, berarti syariat teh memandunya anak mulia ku syariat. Bakal mulia ku syariat. Sebab syariat teh hukum Allah. Bakal mulia. Make udang syariat, lain semu make sorban syariat, lain semu make baju syariat, lain semu jas dipakai, lain jas sembarangan. Lain sembarangan make jas teh horenganan unggal ngariung, make jas sugan teh mah sekedar keren atawa komo jang hanet mah lantaran situasi tiris lain horeng eusina papais cucur. Ya Allah, geus puguh rokok mah loba tatanggana nu leungit. Ya Allah ya Rabbi, atuh ai cucur-cucur teh medak. Ulah atuh jabieu pantamah. Atuh henteu nya diasupkeun bae. Masyaallah horeng aya rahasia di balik jas. Nah ieu buahna kos kitu atuh jas ge sakitu kitu urang. Langkah-langkahna dipandu ku syariat sesuai jeung aturan syariat mulia. Yasilul jismu ila alami syariah lantaran syariat memandunya. Lantaran di syariat geus terpadu, dipandu geus terpandunya na luar biasa. Nyana geus nyaho di alam syariat, gilek ka dieu haram, gilek ka dieu makruh, gilek ka dieu sunah, gilek ka dieu mubah. Nyana geus bisa ngalakonan syariat sesuai jeung aturanana. Woi mulia ilmu syariat mawa mulia ku sebab buah syariat. Nyana langsung silulup di alam tarekat. Di alam tarekat bahkan berbeda lantaran jangan bersihan jiwa.
anu di syariat maka kaderna ginding, sorbana hebat, bajuna hebat, sampingna hebat, sajadahna ge hebat, langsung meulina ge di toko muslim. Masya Allah. Geus kecewa. Ukuran syariat hebat, tapi ternyata begitu sholat Allahu Akbar di jero hatena aya ria. Secara syariat mah hebat, lantaran zahirna geus bagus, tapi horeng begitu ditelusuri make ilmu thariqah, horenganan pinuh kuria, aya asa aingan, aya takaburan, aya berbagai hub, aya tamallukon dan lain-lain sebagainya. Dibersihanlah melalui ilmu thariqah. Geus dipandu ku ari ku thariqah. Dahar naon maksudna nginum, naon maksudna make baju, naon maksudna berangkat, naon maksudna sare, naon maksudna. Kan dina ilmu syariat mah sare sabebas da urang masal. Dina ilmu thariqah mah urang can tunduh kemudian sare dikutuk ku Gusti Allah. Ketika orang sare kudu boga niatan dek sabaraha menit ieu sare udang sarena dek naon diutar diatur jiwa teh sebab ieu teh dek ngahadirkeun deketna Allah supaya karasa, dek ngahadirkeun nyahona Allah supaya karasa, dek ngahadirkeun dengena Allah supaya karasa. Maka sedemikian rupa pengaturan thariqah. Dahar teu meunang leuwih besika asup nafsu nginum gitu keneh dan lain-lain sebagainya. Thariqahna sesuai jeung aturanana nyana hirup dipandu ku thariqah. Maka ilmu thariqah bisa mulia jelema nu boga ilmu thariqah ku buah thariqah. Loba jelema nu norekat tapi gadigaran teu mulia ku tarekatna, malah dibenci jelema sebab nyana henteu kapandu ku thariqah. Cak thariqah ulah ka pendopo ti heula, malah menta diondang. Boro-boro thariqah syariat ge geus teu mandu ka nyana. Cak syariat kredit haram terus bae. Jak syariat gitu maling teh haram terus bae. Jak syariat ge teu bandu kalinya boro-boro deuk narekat. Panduan syariat heula supaya optimal. Kemudian nyana berthariqah. Thariqahna nu mantep. Kajeun teuing nyana cicing di gunung tapi panduan thariqahna asli bakal kaambe. Sebab rapih-rapih da ngabubuy delan tarasi bakal kaambe bae. Seungit tarasi seungit bau sih tarasi tuh kan tuh kan bakal kaambe bae. Serapih-rapihna ngabubuy tarasi bakal kaambe, serapih-rapihna berthariqah kaambe bae. Kajen ku kumaha ge panduan thariqah bakal aya angin segar ka jelema. Lantaran ada gula, ada semut. Atuh siram teh kan neangan gula. Set. Oh ini gulanya. Masya Allah. Atuh kitu wae. Kos gariung aya nu bener-bener neangan berkah, aya nu neangan berkat. Sarua. Sok aju julak cilik tenang bae sih. Kalem baheula atuh ulah sok aju tek ulah. Biasa bae. Tarekat mandunya geus jada teh dibimbing ku thariqah. Cak thariqah ulah, cak thariqah mangga. Jadi bimbingan thariqahna mantep kayana sehingga mulailah rasa deketna Allah teh karasa. Ieu nu dimaksud ku thariqah. Lain narekat teh sia wirid tarekat teh insyaallah ku narekat ieu mangke geus sia kabeli sawah je. Pan buah tarekat teh seka sawah teh dagang karung ka sawah mah. Nu dagang karung ge teh kabeuli sawah malah eueuh. Ih kunaon jadi gol kata tarekat salah ieu budak.
dagang karungit ileletik memeh lahir geus dagang datang ka kuari imah geus potong ieu dagang memeh lahir geus dagang kos kitu buktina sebab nyana dagangna bener tilok ngebohong amun ngabohong ngapagon nyana ji jujurnya nama dagangna mendak kaayana sakikituna alhamdulillah nu jujur mah sebab jelema jujur mah pasti diundak-undakan ku Gusti Allah hartana jujur buah jujur teh ditambahan tata dina boga mobil hiji jadi 2 tata dina boga 2 jadi 3 eta teh buah jujur nah numu ngaranna jadi berarti terpercaya Allah mere berkah ziyadatun fil khair tambah imah dagang ngasaeutikkan berarti jujur lain di dia lain ini sahabae maksudnya sok aju mencerong mereka dia gitu ulah biasa bae ya tuh kabehan biasa bae sih tarekat teh gambimbing geus dibimbing ku tariqah nyana teh udang dipeting dibimbing ku tariqah mandi tenang dibimbing ku tariqah nyana salat dibimbing ku tariqahna perjalanan nyana terus wirid terus salat continue konsisten pada waktuna segala macam aya bimbingan tariqah rarasaan nyana sesuai jeung aturanana mulah ieu mangga ieu ulah ieu mangga tanpa aya utang itungna naon nyana leuwih mementingkan bimbingan tariqah banding di luar eta geus akhirnya mulia nyana bisa mulia dengan ilmu tariqah ku buah tariqah buahan tidinya langsung kurang mantep kurang puas maka nyana diberi ilmu tahaggub untuk mengetahui hakikat tidilah berhikmah jadi engke aya hikmah syariat hikmah tariqah hikmah marifat di syariat aya hikmatan di tariqah aya hikmatan di marifat aya hikmatan sesuai jeung ilmu-ilmuna mantap cik Kangjeng Nabi al hikmatul jamiah ari hikmah nu ngumpulkeun ilmu nu berhikmah bakal ngaramkum eta adalah mengetahui hak jeung ngamalkeun kana hak nganyahoakeun batil ninggalkeun batil eta adalah merupakan hikmah dina syariat teh heula ayeuna mah urang ngaji supaya nyaho kana bener sanggeusna nyaho kana bener ngamalkeun bener nyaho bahwa salat qobliyah badiah teh gede ganjaranana urang geus nyaho wal amalu bi ngamalkeun marifatul batil watarku nyaho urang teh bahwa riba teh haram watarku ninggalkeun urang berhikmah dina syariat masyaallah kemudian urang ayeuna mah berhikmah dina tariqah mah geus ngaharamkeun duit ti pamarentah haram dan sebeuting geus haram sare lamun teu tunduh haram dina tariqah mah sebab naon sebab hook waktu ketika sare ieu adalah mohokeun ka Allah sanajan derajatna mah sarua dan kulantarannya anak henteu aya tafakur jeung teu aya zikir maka ketika sare teh ieu adalah ngurangan geus ulah waka sare lamun encan tunduh lamun geus tunduh keur ngaji los basalah keur ngaji misalna keur jamiahan aju tunduh atuh sare bae eta norekat nu kos kitu kan rekat jurig atuh kitu bae geus hikmah anu ngumpulkeun dina ilmu tariqah ma'rifatul haq nganyahokeun hak dina tariqah wal amal bihi aju ngamalkeun kana kabeneran tarekat wa ma'rifatul batil hikmahna deui nganyahokeun batil dina tariqah jeung ninggalkeun kabatilanana ieu mah ari ngaran norekat tapi bag-baganana syariat mal beres sebab naon teu boga guru samarukna tarekat teh zikir lain
Ajuba ka dituna atuh aing mah sing hade pan aing mah norekat sakituna teu aya bimbingan thariqah lantaran teu boga mursyid halah moal nyaho ka hikmah nu kos kitu mulai nyana mengasingkan diri ngarasa bersih pan aing mah beda jeung sia aing mah geus boga maqom pohara ya Allah ya Rabbi tapi kan beda engke sidarna kok buahan sih ya tetep berhikmah nu kos kitu ngaran timbullah ujub takabur ongkoh norekat ongkoh ujub ongkoh norekat ongkoh takabur ongkoh norekat ongkoh riya berarti jarang hente kitu ma'rifatul batil wa tarku teu nyahokeun batil dina tarekat tur henteu ninggalkeun pertama nyahokeun heula tuh dina tarekat bana batil dina tarekat aju tinggal beda engke batil dina syariat jeung batil dina tarekat nu mangkat engke bakal mulia ku buahan teu syariatna buahan teu tarekatna buahan apa henteu geus teu kudu hese-hese deuleu bae ke buahna dina syariat dina hakikat ge sami al hikmatu jamiah hikmah anu ngumpulkeun dina hakikat ma'rifatul haq anyahokeun kebenaran hakikat wal amal biha sok geura ngamalkeun kebenaran hakikat aya carana sarua bae dina hakikat teh itung-itunganna di diri urang teh deuk nyahokeun hakikat hayang kieu hayang keuna nyaho sabenerna urang teh awak aju diasupan ku roh urang teh ieu digurak-gerakeunna ku Gusti Allah gerakna roh awak mah milu berarti hakikatna mah atuh gerak urang teh gerak Allah eta kan sakadar metode urang hayang nganyaokeun kana hakikatna aya da ilmu ngaranna ilmu tahaqquq geus atuh urang dibere cara engke awak urang belah dieu naon ieu naon gambarkeun geura ge awak urang bakal ngawujud Allah kabeh geura ge di ilmu hakikatna ibeungeut urang set bakal ngawujud Allah geura ge set digambar ka di Allah ieu hamzah ieu ha ieu ge bakal jadi Allah ti dieu hukum di dieu bakal jadi Allah lamun digambar-gambarkeun ku urang diri urang tangtungkeun ieu alif ka dieu Allah bakal ngawujud kabeh terus berarti diri urang teh Allah eta ngaranna ilmu tahaqquq geus supaya ku urang kagambar diri urang bahwa gerak urang cicing urang nangtung urang diuk urang Allah aya ilmuna sesuaikeun geura jeung kanyahokeun heula hakna hakikat amalkeun geura ge kanyahokeun kabatilan hakikat tinggalkeun geura bakal nyaho urang ojah heueuh sebagai gambaran mandak Kangjeng mere doa ka urang Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah Gusti muga nempokeun ka abdi kana bener teh katempona bener jeung abdi bere atuh rezeki nuturkeun bener urang kan geus bisa ningalikeun kana bener tapi urang henteu bisa nganyahokeun bener tapi teu ngalaksanakeun bener sebab bener can kadeuleu wa arinal batila warzuqna Gusti tembongkeun geura ka abdi batil teh sebagai batil haju abdi rizkian supaya ngajauhan Gusti bere abdi katembongna ku Gusti ngaji sageusna ngaji teh hak supaya katembong bahwa ieu ngaji teh hak rizkian abdi supaya abdi nuturkeun ngaji abdi teh menta atuh Gusti pangnembongkeun bahwa ngaji Quran teh hakna ngaji Quran teh supaya kadeuleu hak aju abdi pangmerekeun nuturkeun kana ngaji Quran salat teh hak tembongkeun Gusti supaya ieu salat teh hak teh kadeuleu hak kemudian rizkian abdi supaya nuturkeun salat geus urang teh tembong hak wajib salat teh katembong ku urang tak wajibna salat aja urang nuturkeun eta geus bagian daripada hidayah ti Allah wa aridal batila Gusti pangnembongkeun ka abdi batil teh supaya kadeuleu batil haju warzuqna tibaah abdi rizkian supaya ngajauhan ieu nah ieu naon gara kredit teh coba Gusti pangnembongkeun batil teh batil kredit teh katembong batil cuman encan warzuqna ijtinabah motor masih kreditan kan geus katembong batil mah batil cuman encan warzuqna ijtinabah
Penta atuh ka Allah. Ya Allah ya Rabbi kreditan abdi ieu can anggeus Gusti abdi teh ngaji ternyata horenganan batil kabatilanana hiji bedang ngabogaan dua akad dina akad anu awal mah lamun ke sekian akad duka dua lamun kredit mah sekian hiji benda ngabogaan dua akad ieu adalah batil Gusti arinal batila pangnembongkeun batil teh sebagai batil geus kadeuleu wazukda tinabah pangrizgiankeun abdi atuh supaya ngajauhan batil sebab eta teh seuneun neraka tapi ternyata encan urang dirizgian itinabah encan masih keneh motor sabulan deui geus nyokot deui mobil sabulan deui geus nyokot deui sabulan deui mah masih 12 bulan geus nyokot deui malah jeung imah-imah atuh kuari mah motor kreditan mobil kreditan imah kreditan gincu ge kredit ieu teh encan warzukna tinabah penta ka Allah tuh warzukna tinabah Gusti pangjauhkeun abdi tina batil mimiti tembongkeun batil mabok batil supaya katembong batilna warzukna tinabah pangjauhkeun Gusti maling teh batil supaya kadeuleu bahwa maling teh batil pan aya jelema nu teu kadeuleu batil ge begitu ngaji set bae keluar weh deuleu wah ieu sendal bagus teu kadeuleu batil teu kadeuleuna bagusna kadeuleu bagusna atuh geus bae disikat bae boro-boro warzukna tinabah batil lagi geus teu kadeuleu ai kitu mah rada kadeuleu nya culak-cileuk pan kadeuleu mah ieu teh saudara udah batur culak-cileuk jelema eueuh nah kok moal polisi eueuh nah kadeberan aya eta mah lain wazukna tinabah tah mah kos kitu mah sieun ku polisi ieu mah dengan kesadaran hati eta kakarek di syariat terus ditorekat terus di hakikat tah ieu lain lalagaan ieu naon garang-garang bedasna kitu naon doa ieu Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah lamun urang bisa kasorot ku doa ieu atuh ge jadi wali wa arinal batilan warzuqna tinabah pangdeuleukeun batil teh kadeuleuna bener-bener batil aju pangberekeun abdi ngajauhan batil lah urang mah kieu baheulana balik ngaji keluar aya wewe nyingkab kan batil tah batil teu karasa ku urang teu kiceup boro-boro wajtinabah boro-boro mending ngorakeun mah kolot malah mah ngahayal teh budak lamun setik deui bakal jotolol teh coba malah ngahayal kurang luhur tolol tuh ya Allah ya Rabbi masyaallah kos naik angkot jeung si Mbak ajunya mah kerok mini pan upat-ipet tajana upat-ipet urang dihareupeunana kan lamun urang kasorot ku doa ieu mah Allahumma arinal batila pangnempokeun Gusti batil teh batil pasti peureum kan urang minimal peureum kotok lah waduh kan tidak ya karim Masya Allah aya jelema sok make kacamata hideung bae maksudna lamun aya ping-ping abeh ulah kadeuleu mencerong ya Allah warinal batila warzuqna tinabah nah ieu urang mah kana ese teh kos karari itu teh tapi lamun geus dibimbing mah ku syariat ketika aya set syariat langsung ngetrok urang ulah kunaon emang hideung syariat teh kakarek datang ka nu hideung doang nu putih mah basi kaya dah ambay-ambayan nah urang geus datang ka mana dipandu ku syariatna geus datang ka mana urang matak boro-boro bertarekat bersyariat ge encan rapi matak ulah waka bertarekat syariat teh rapihan kakarak bertarekat padukeun syariat jeung thariqah bakal aya ilmu hakikat dia tuh terus bae mah Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah sok sagala rupa mentak loba merenung ahli tarekat mah ketika dek dahar renung engke ieu di mana sanguna nyana meulina di mana bener henteu jual beulina sanggeus sakitu ieu dek di dahar ukuranna sabaraha ieu
aing niatna dek naon ieu ukuranana dahar teh nah menang ridho Allah apa moal ieu sebab aing dek ngahadirkeun rasa deketna Allah ketika aing ngadahar ieu bakal ngadeukeutan ta Allah rasa aingna atau ngajauhan direnung kunya lain bak lain malah diturunkeun samping di kendoran digojok pantawal teman ya Allah digojok ku makarung goni Masya Allah deres guys tak gojlok hajun teu mikiran berkat mah berkat sia nek mau dibawa mau dibawa ka dieu kanu aing ieu endeuh lah sebenarnya teu aing mah loba incu cek incu jadi alasan Pak dihijikeun nu moal dibawa ka dieu dihijikeun gojana deres hajun lamun dibawa ka incu mah deres dijual di jalan pan jore jasa mah nya ngajual berkat yang karung teu laku cenah lah ngajual-jual berkat Masya Allah karim teu kira-kira ieu atuh nya ieu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah barang kurang kanyaon jahe berarti asli dong menang pamere Allah urang bisa nyaho kana hak bahwa eta hak teh hak nu nembongkeun Allah saenggeus sakitu dirizkian urang nuturkeun hak ku Allah urang minta pangdeuleukeun batil teh supaya kadele batil nu neuleukeunna Allah haju urang minta supaya dirizkian ngajauhan batil anu ngagerakeun ngajauhan batil lagi Allah mana nu urang nu jauh aing geus eta teh kumaha atuh eta teh kieu ketika urang dek disalamatkeun ku Gusti Allah urang bisa dibere bisa ketika urang teh endek dijurumuskeun ku Gusti Allah urang moal teu dibere bisa adapun eta mah nafsu hawa nafsu eta mah sebagai alat doang jalamun ku Allah dibisakeun mah bisa bae berarti hakikatna mah nu endek dikasorgakeun nu endek dikanarakakeun teh kan lang Allah hakikatna berarti kan aya jelema ngaji sageus ngaji make hakikatna mah endek dikasorgakeun aya jelema ngaji bae tapi teu daek make hakikatna mah endek dikatengah-tengahkeun antara surga jeung neraka besi terlalu ka neraka mah besi embungeun nya na geus tengah bae lah ka surga henteu ka neraka henteu ge kumaha ka bawa anginna adun teu ka bidadari ge gandeuleu doang ketap bae naonan bidadari ka dieu aduh aya pager sakieu iya hakikat dawanang Allah geus atuh penta geura ge ka Allah pangdeuleukeun Gusti hak teh supaya kadeuleuk hak jeung abdi bere atuh abdi rizki ngalaksanakeun hak pangdeuleukeun ku Gusti batil teh sebagai batil abdi bere rizkian abdi bahwa eta teh batil teh pangjauhkeun atau emang Allah nu ngagerakeun ada ja urang awak urang teh ti dieu bakal kadeuleuk Allah ti dieu bakal Allah rangka urang teh kabeh ge huruf Allah kabeh ge berarti kan ieu teh Allah ketika Syekh Dakok eta teh ngawin Allah kabeneran nyana teh kakeureut begitu kakeureut mancer getihna ulah teh getihna atuh ngawujud Allah waliullah mah kos kitu nah ieulah lamun memang geus ditembongkeun hak teh katembong hak geus berarti Allah mere lawang dibuka ieulah Allah maftah futuhal arifin Gusti pangbukakeun abdi koncina sakumaha dibukakeun arifin kumaha arifin teh jelema nu wauh ka Allah aya nu wauh ka Allah hak kadeuleuk hak bari ngalaksanakeun batil kadeuleuk batil bari ngajauhan urang mah pan urang ngaji bae ge kieu ye hak teu kadeuleuk hak atawa kadeuleuk ngan teu ngalaksanakeun batil can kadeuleuk batil atawa kadeuleuk batil mah ngan can ngajauhan berarti kan hakikatna mah encan dibukakeun ku Gusti Allah futuhal arifin dak penta ka Allah Allahumma ftahli futuhal arifin Allahumma ftahli bi futuhil arifin penta atuh kurang ka Gusti Allah iyalah hartina futuhal arifin teh nyambung jeung doa ieu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah aslina Allahumma ftahli bi futuhil wa kama qala alaihi salam wallahu a'lam katilu ma'rifat pangkat urang tergantung kumaha pengetahuan urang
al ilmu yashrafu bi ma'lumi wa samarati. Ilmu bisa mulia ku maklumna kudu dikanyahokeunana jeung buahna. Ilmu urang teh ilmu naon, buahna ka mana urang milu mulya ku buahna. Ternyata ilmu urang teh ilmu penca, buahna jang ngahajar jelema. Didinya urang bakal mulyana. Lamun hebatnya ngagunakeun kaulinanana boga kamulyaan julukanana jawara bergelang bahar. Weh. Boga pencana ngan sakadar nyingsieunnan beurit jeung kadal. Atuh sakitu kitu tah. Mulya cek kadal. Awas, awas cek kadal. Aya Haji Pedi, awas, awas, awas. Abi baroja ku aja ngereungit doang ya. Dah. Ku buah da. Deuleu buah da ku urang. Mulya milu ka buah. Di dinya aya ilmu. Ilmuna ilmu politik, deuleu buah da. Politik bener apa teu bener teh deuleu buahna bakal milu nyana mulya ku buahna. Ternyata buahna korupsi sakitu da bae. Ilmu yashrafu bi samarat. Ya, kudu gadeulegan buah-buahna. Guys, mun carita ilmu panjang. Kuari mah sakadar boga ilmu syariat. Moal datangnya na ka alam syariat lamun henteu belajar ilmu syariat. Sanggeus teu belajar ilmu syariat deuleu buah syariatna. Eta syariat teh bisa mandu ka nyana apa henteu? Didinya bakal berbuah. Ternyata hebat jada teh ngalaksanakeun syariatna, berarti syariat teh memandu nyana, mulia ku syariat. Bakal mulia ku syariat. Sebab syariat teh hukum Allah. Bakal mulia. Make udang syariat, lain semu make sorban syariat, lain semu make baju syariat, lain semu jas dipakai, lain jas sembarangan. Lain sembarangan make jas teh horenganan unggal ngariung, make jas sugan teh mah sekedar keren atawa komo jang haneut mah lantaran situasi tiris lain horeng eusina papais cucur. Ya Allah geus puguh rokok mah loba tatanggana nu leungit. Ya Allah ya Rabbi atuh ai cucur